Lah balik deui jang ah. Pasep. Heeh. Geus di mana nya Pasep Oyaki. Eta incu jang. Naon Pasep? Hayang pet-petan bae kieu. Aduh. Kamana neangna Pasep? Lain cing atuh ujang boga duit salawe mah. Salawe naon Pasep? Heuh salawe we. Lain mah salawe perak teh hese. Sugan teh boga. Pasep. Bisa salawe perak teh. Hese neangan lagi. Hese 100 perak hese. Salawe perak. Lain ai bieukeun sorang ngalagu teu marima. Pasep dedengean meureun Pasep. Heeh. Kadenge-dengean na kolot ya. Eta teh Ade Astrid. Ongkos teu marima. Ya, tapi cinta abi geus teu ditarima wae. Eta nu liurna teh manehna ge. Heeh. Aya liuran. Tumarima. Tapi dilamar teu narima wae. Teu narima, aduh. Bisa bingung oge ari kitu. Heeh. Aya liurna. Komo geura. Eta tah cedian Anik. Aduh. Jauh ya di Cirebon. Eta mah di Cirebon tuh, Pak. Heeh. Ieu atuh teh Ade. Saya tahu nu caket atuh. Nya Ieu Kadipaten. Nama euy Neng. Tuh nya ngalieu. Kumaha Ari Neng mah kumaha we nipu jalmi mah. Gitu Pasep dari penipuan mah teka ciri. Duh. Nuhun kopina Neng. Jika anu nganjuk teu mayar nih. Dah gitu. Itu segala rupa Kasbon. Tekanyahoan kasbon. Jadi teu nyaho kasbon teh eueuh ngerelep di Aduh. nepi ka kiwari. Nah atuh. Udah butuh kejelasan yang jelas unggul. Yang jelas unggul. Yang jelas unggul udah teh ek mere moal cenah. Aduh. Tangke mah anu aya nu kasbon teh ulah dibere. Teu pira duit teh gedangan saeutik Pasep. Atuh aya teu boga duit nu salawe mah. Teu boga 1,5 juta ya oge. Atuh eta mah 1,5 juta mah gede teuing. Sudah dibagi-bagi we. Saeutik Urang pake modal atuh yuk ah. Modal naon Pasep? Modal geuningan. Heuh heula nya. Ke heula ke deui ah. Teu puguh. Ke